Babu mafudatil asma'i ari eta bab kang martelakeun pirang-pirang isim anu dijeerkeun. Hopiduha salah satun anwa'u al harfu wal mudhafu wal itba'u. Hopiduha ari anu ngajeerkeun kana itu asma salah satun eta aya tilu anwa'un tegasna pirang-pirang warna. Al harfu tegasna kahiji harap wal mudhafu sareng kadua na idopat wal itba'u sareng katluna tawabi. Amal hurufu hauna famin ila baun wa kafun fi wala min an ala. Amal hurufu anapun ari pirang-pirang huruf hauna dina ieu tempat famin mangka eta lapad min ila sareng lapad ila baun sareng lapad ba wa kafun sareng kaf wa fi sareng lapad fi walamun sareng lam an sareng an ala sareng lapad ala kada eta tetep kadaka eta tetep sapertoskeun itu mazkur lam an ala wawun ari wau ba sareng ba wa taun sareng ta fil halifi halna tetep itu wawun ba ta dina makna sumpah. Mud sareng lapad mud mundu sareng lapad mundu ruba sareng lapad ruba wawun sareng wau ruba wawau ruba sareng wau ruba al munhadifu anu nalima kapikeun itu wau ruba al munhadifinya anu narima kapikeun itu ruba. Kasirtu min misra ilal iraqi wajitu lil mahbubi bistiyaki kasirtu ari kasirtu min misra ari contoh eta tetep salapad sirtu min misra. Sirtu parantos berangkat abdi min leumpang abdi min misra ti negeri Mesir ilal iraqi ka negeri Irak. Wajitu sareng parantos sumping abdi lil mahbubi ka anu dipika cinta bistiyakin sartana sono.